gancang na ye kiamat teh mulih ka bumina barang datang ka imahna eta teh Ahmad dipasrahkeun ka ibuna basana ibu abdi teh menak artos satalen ngan dibelikeun kana beas nubruk ibuna jang dedeh teuing ibu geus teu kuat ieu teh beuteung ka cida laparna ti mana maneh teh meunang beas jang menak artos cenah bu tah ieu beasna tah ieu laukna bapana oge keur ngomeh hayam tepi ka dilesotkeun sebab ngadenge Ahmad mamawa beas penting maneh geura sangu aing oge lapar ye dijawab ku pamajikanana teu bisa nyangu atuh Kang ai eueuh suluhna mah lalaki kuduna anu kudu ngalasuluh teh kumaha jawabna eta jelema ngedul jelema tukang ngomeh hayam pokna aing sangeuk ai kudu ngalasuluh mah lapar mah lapar we tah kabang bahulaan jelema teh kitu malesna eta bapana Ahmad teh kitu anu akhirna ku males-malesna bisa oge ngalasuluh eta bapana tapi bilik imahna bilik dapur belah wetan dihantem tah kitu ku ngedul-ngedulna eta jalma pala sendiri